Nyeun videona bulan puasa dieditna sawah. Aya nu ciga abi teu keur sumangat-sumangat na ngonten ari pes teh kabancen. Nyalila deui kabancena teh di malam Lailatul Qadar nepikeun ka tanggal 5 Sawal. Menyala hutang puasaku. Ieu we hungkul nyeun stok video konten teh. Masak semur ati buri. Bener lain sih ieu teh semur. Heueuh ayeuna mah masak teh urang bari cerita weh nya. Teu sangkanya ge konten masak. Paling anu lalajonna teh ibu-ibu muda meureun nya. Expect urang mah lamun anu lalajonna bakal barudak SD. Hiji waktu neng teh eudeuк ulin panggih jeung bocil jol ngomong kieu teh Elsa nah henteu ngonten deui masih ngonten cek abi teh tapi keur ayeuna mah emang encan ngonten siga kieu diedit-edit abina geurinjang jadi engke we lamun geus rada-rada jag-jag kekarang ngonten deui atuh kumaha cenah eta henteu setor ka bos meta gegabah kitu setor mah setor jang ngan heueuh we nyetorkeun video anu asal teu asal-asal teuing tapi sih abi ge menang ilmu ieu teh ti babaturan manehna geus dimonet ngarah teu kosong teuing eta halaman jeung keur ngejar konsisten bae cenah ngupload henteu diedit oge penting isi videona teh jelas keur naonna keur di manana terus teh manfaatna teh naon jeung nu penting mah konsisten pes teh heueuh we lumayan urang ge tayangan mah alus jangkauan oge alus.